Kacaritakeun isukna deui nyaeta tanggal 5 Maret teh juragan wadana geus hahaok ti isuk mula. Camat-camat juru tulis jeung sasaka desa Riab di alun-alun jeung di jalan-jalan merenahkeun rupa-rupa tatanggapan. Ronggeng ogel topeng calung angklung degung kendang penca sagala ayat tuduh papatah sentak hogag patembalan renteng merenah di unggal pengkolan gamelan di tepas kantor urang pakemitan ubiag tatan-tatan upas lulumpatan jelema rabul tinggal madahab alun-alun pinuh leber ka jalan-jalan rondaan kolot budak awewe lalaki nu deog pengkor atut nu lolong milu datang magar maneh teh kaluman di imah ge ari sorangan mah teu asa beuntak cenah lembur sarung pasir sarepi legok legok karosong saja kaya geus kumaha aki jeung nini bae jalma-jalma mungtung gumuruh di alun-alun campur jeung nu marawalapak ayam jeung domba tukang ditari untung nu rea sejen kasuka kada hayang dingal menak gegedena rek lalajo ti lukuya ang bakti lurah leuwih sedong anu gedena auzubillah jauh melu leuwih rubak manan babancong nu kerenahna di kabupaten cenah ceuk nu mawa carita alun-alun salin rupa pinuh ku bandera umbul melengkung surup siga kuwung euyeuh pinuh ku bebetek di pasir lawe lontek nu daragang ngeunah komodi ngeunah jalma mungkung ka juru alun-alun belah kedul deket kantor kawadanan dumeh di dinya aya nu diriung-riung barudak leuteum dina tatangkalan itu meureun kuya teh ceuk nu kakarabatan nya meureun kuya nu sagede-gede babancong teh ngomong nu kaduanya lampeurkeun ka nu keur ngariung aya nu lompat nu jogrog nu leumpangna gancang bari satengahnya nyeret budakna aya gede ceuk nu seseleket kaluar ti jero riungan bener eta mah ratuna ngomong nu kadua sagede kumaha kitu pananya nu di luar lalajoan bae ka jero ku beja mah bisi teu percaya walau nu ditanya bari ngaleos wah moal teu bener gede pikirna nu di luar tuluy bae ribut papa heula nangkod kana riungan bari kokore susuai susurung tangtuna ge tungtungna ger goyang di sakurilingna silih desek silih seret padoger-doger silih siku silih tinsak nu di luar ting gorowok nitah diuk kanu dihareup padahal kuya nama kuya biasa bae gedena ngan sed saeutik saluhureun terbang genjring juragan wadana geus samaraos kantos nu rek rawuh sup ka kantor sup ka bumi tuluy kapungkur wal ti pipir ka tepas deui sup ka kantorna rumpurna paku sar keser sungkap singkabet bre loket kagunganana nu sagede dompet katinggal ngagoler di narak meja katinihan ku kertas nu disingkapkeun teh tuluy dicanak pangangguran sarta dibuka di jerona beh aya kertas ngalepit top dicanak di handapna eta kertas aya duitan 35 sen surat dibuka ari breh teh bat surat iber nu disebut leungit teh nah kumaha nu matak bisa aya dina loket saurna bari ngahulang ngamanahan basa sumping juragan tanah teh ieu loket aya dina saku baju aing nu keur dipake da harita kakaratas nitah meuli gomong keur pitalangeun eta surat ku aing ditilep-tilep sup diasupkeun kana loket meunang ngodok harita dina saku bari ngomong engke deui urang tuluykeun ka juru tulis
Enta kawadana disadiakeun sakumaha biasana jeung di distrik kudu nyadiakeun kuya 3 sabisa-bisa nu galede tuh kitu unggalna. Sumping cek nu di luar tinggorowok. Sok surat Iber dipasihkeun ka juru tulis anjeunna tuluy kaluar diiring ku priyayi. Teu lilajol Iber nu ngabejaan yen Pangagung geus aya di warung ngupuk. Juragan Wadana nimbalan upas sejen ngawaskeun ti lebah kaca-kaca distrik. Nu lalajol Sukabungah rasa tereh ningal menak. Tukang paok komo atau heroi sonore kokodok, tukang copet rarat reret geus hayang pek sese leket. Tuh gening, sumping cek nu tinggorowok di jalan gede patema-tema. Nu lalajo inggeng upas lulumpatan bedil di sada tatabeuhan muni kabeh ngaguruh asa ka indit tutunggulan nurug tug kawas aya samagaha. Budak ceurik kuda ting harwang nini paciweuh ngeumbing jeung nungtun insuna barudak ear di udag-udag kubang barongan. Edas aya rame dedengean tapi eueuh buktina. Sakitu mata ditambah ku tas mate. Cek nu lolong baring ngadangong jeung rada luak liuk digoneng ku 2 ahlina. Pangagung sumping ka alun-alun dina kareta kuda genep ruruntuyan ti hareup 8 lurah. Ti tukang 8 lurah kabeh nyaroren bandera Nederland. Dikumendir ku hiji camat beunang milih numper cekak gulang-gulang anegleng nyekelan payung kuning ngarendeng jeung Raden Kusir nu hurung herang. Loporna 2an narangkod pada marakemon tereng. Jelma beuki pahibut nu ngelek budak leweh nu pakait payungna nu pabedol-bedol dumeh pada mawa karepna sorangan nu labuh nu pateumbag jeung sajabati eta. Nu dihareup sesek jejel pada sek pagelek-gelek silih seret silih siku silih doger ngadu suku. Tukang paok kuda kodok hayang mangi kantong bontok, tukang copet seseleket neangan loket jeung dompet. Edas bau naon ieu? Cek hiji jalma di jero nu keur pasesedek gehger bari luak liuk. Ieu tua kampung racung pating arulang ngadiukeun nu lalajo. Polisi desa pasea jeung nini gehgeran. Lopor-lopor harurun sarta pada moro kana rakitan kuda nu panghareupna. Kareta mengkol ka jalan tengah alun-alun. Jelema anu pajajal-jajal mager sapanjang eta jalan jempe kabeh jeung hempak dariuk bari tarungkul. Tapi panonna mah barun celik ditarojokeun kana kareta. Juragan Wadana cangogo di buruan kawadanan sieup pantes disolempang sayagi ngemban timbalan. Camat-camat naib jeung kapala-kapala sejen ti eta hempak rada anggang dihareupeun kantor lurah-lurah jeung sasaka desa anu henteu baka baragian jagaan ngabarak sarila dina jukut digigireun kantor. Kabeh pada aro lohok merong kana lebah kareta Pangagung. Kareta eureun di buruan anu tarunggangna lalungsur bari gorgar salah sauran. Juragan Wadana nyembah ditiron ku camat-camat gulang-gulang tarampil meberkeun payung kuning tuluy majengan Kangjeng Dalem jeung tuan asisten residen. Pangagung walana aringguk maparintah bae ka Juragan Wadana nyembah kadua kalina. Pangagung lalinggih dina kursi bangun anu sarugema manah salah sauran. Bari marayun ka alun-alun didareuheuskan ku Juragan Wadana camat-camat jeung naib katut halipahna. Juragan Wadana istri kaluar sakedeung nyanggakeun tabe ka Pangagung walana 2 anana tuluy gura-giru lebet deui ka bumi dumeh ngaraos ajrih ka Kanjeng Dalem. Tatabeuhan masih tetep ngaguruh tutunggulan eureun sabab dawuhan Kangjeng Dalem asa geunjeung teuing. Di sawah rame kudu ngaradu domba gamelan anca ngalagu geresik ari ceuk kahayang lebet Ciloa mah mending titipati henteu kitu dengkleung asa dipepende omongna. Juragan naib tunggang kuda diutus ku Juragan Wadana mariksa sagala pasadiaan di Pasanggarahan Sukahejo. Bisi aya kakuranganana. Hiji upas lumpat ka kudang kopi ditimbalan ngawartosan mantri kudang yen Pangagung baris jalengkar kadinya. Pangagung arangkat ka kudang kopi diiring ku Juragan Wadana jeung priyayi kabeh. 4 lurah jadi pangeprak remis. Nu rea ngabaruntutan dipungkureun para priyayi.
Saberesna mariksa kudang bring naringalian pipasareun. Lurah Pakemitan jeung tua kampung geus cuhcih nu ngaler nu ngidul maretakeun ukuranana. Tidinya marulih ka kawadanan sarta baris terus ngabujeng ka pasangrahan Sukahejo. Ras juragan wadana emut kana pamundut kuya tea. Tapi henteu ieu iasaeun uwah iuh unjukan dumeh Kangjeng Dalem keur sasauran jeung tuan asisten residen bari naringalian gambar pipasareun jeung ngaradeg di beruan bumi kawadanan. Jadi damel nangan salik bae ngintip-ngintip kana rapihna nu salasauran. Dina waktu tuan asisten residen nilapkeun gambar pipasareun Kangjeng Dalem malik ningali ka juragan wadana. Kawas aya nu rek dipariksakeun. Gancang juragan wadana nyembah bari unjukan. Abdi Gusti nunjukkeun kuya pamundut tea parantos sayagi. Saurna. Naon wadana dedengian teh kuya. Dawuh Gusti. Kuya naon? Kuya bulus 3. Kangjeng Dalem ngahulang sakedeung semu aya nu di manahan. Kuya gede sumuhun di dieu mah ka etang pangarageungna mung ukur sami sareng terbang genjring. Saur juragan wadana bari terus nyelang balik ka tukang gerak camat cina dibawa kuya teh ka dieu. He wadana kami can ngarti bener. Wadana teh boga kuya. Sumuhun henteu ieu mah kenging ngalapun lurah leuwih sedong. Tehing abdi Gusti kapundutan kuya teh sakumaha nu kaunggal dina surat Iber. Hah, baru kaunggal dina surat Iber. Dawuh Gusti. Moal nya cingan milikan suratna. Juragan wadana ngadawuhan juru tulis nyokot surat tuan asisten residen mariksa ka Kangjeng Dalem. Ada apa Tuan Adipati? Ini wadana. Dia ada menyediakan 3 kura-kura di sini. Dia bilang saya yang suruh. Tapi saya tidak ingat sama sekali dan permisi mau periksa sebentar. Boleh. Bagaimana Tuan Adipati punya suka? Lahiran Tuan asisten residen bari tuluy sasauran deui jeung Tuan Inspektur. Kangjeng Dalem teh lalieun meureun. Saur juragan wadana di jero manahna bari tetep tingogo ngantos surat. Kuya datang dijingjing ku tua kampung leuwih sedong sarta rek diabring-abring ku barudak nepi ka jeroeun pager kawadanan lamun teu diparegatan ku sasaka desa nu araya di dinya. Hayo ka ditu. Kapayunkeun bet ruga rogo bae tua kampung mah. Tua kampung dodongkoan bari sangguyang sanggeyeng neundeun kuya payuneun juragan wadana. Kuya ting kodongkang nu sahiji disered ku baturna nu 2. Cekelan tambangna jeung juk silaing didinya ulah unggang ongeng jeung pupunduran kitu. Dawuh juragan wadana ka tua kampung nu mawa kuya. Kuya ditaringalian ku pangagung-pangagung nu 3 bari salasauran. Tonggongna remen dikaletrokan ku tungtung sapatu jeung ku teteken. Kapan ditangkapnya ini kura-kura? Saur tuan asisten residen. Kalamaren, saur juragan wadana. Apa dia sudah dikasih makan? Tua kampung, ieu kuya geus dibere nyatu ku si laing. Sumuhun parantos piunyuk tua kampung. Mung teu kersaeun barang tuang. Kangjeng Dalem mesem jeung ngagilir ningali kanu jauh. Camat-camat tarungkul bari narungkupan bahamna juragan wadana ngagebes saurna. Si laing mah kakuya barang tuang. Tuluy anjeunna unjukan ka tuan asisten residen. Dikasih juga makan sama ikan ajer tapi tidak dimakan. Mana surat teh wadana lahir Kangjeng Dalem? Sumuhun ieu saur juragan wadana. Surat ditinggalian ku Kangjeng Dalem bar katak gumujang bari ngalahir. Ki wadana salah maca lain kudu nyadiakeun kuya tapi kuda tunggang anggoeun ti dieu ka Sukahejo. Geuat bae sadiakeun. Ada apa Tuan Adipati? Saur tuan asisten residen bari mesem. Oh ini wadana keliru baca surat. Ini surat Iber ditulis sama huruf Sunda. Huruf da hampir sama rupanya dengan huruf ya.
kuda kertitihan para pangagung geus jogo di buruan kawadanan. Estu teu kabeneran juragan wadana ngan kagunganeun 3 kuda galede. Kaopat kuda kuningan tunggangan istrina. Di halaturan kut camat-camat oge bisi rek nganggo titihanana atawa sahiji kuda pamarentah desa. Henteu kersaeun juragan wadana henteu kersaeun da saurna geus bongan sorangan. Puguh kuda disebut kuya. Kajeun tumpak kuda kuningan bae. Da bedas ieu. Salira juragan wadana benang disebut rada jauh ti pendek. Tunggang kuda pecekrek atuh katinggalna meni rambai. Siga tumpak jangkrik ngeleter. Jadi tameng tuduh jalan sarta awet digarumujengkeun ku para pangagung kabeh. Atabehan sanggeus nu narabeuna wala tradi saruguh dahar dibudalkeun di piwarang baralik ngan ronggeng katuk tilu diparentah mamarung di Sukahejo. Nu lalaju baralik nepi ka alun-alun jadi sepi deui dan kawas ngadaguan kana poe lebaran. No, 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 no.